Lain teh bisa tapi kebiasaan nyebut kayak isukan. Abdi teh mikir masih kena aya waktu keur ngamimitian, keur ngarobah, keur usaha. Tapi dah waktu mah teu kungsi nungguan, anger we nyerelek. Sementara urang teu maju-maju, anger we di dinya teu gerak-gerak. Niat mah kur niat we hungkul, kayak isukan, anger we cicing wae teh dimimitian. Tah aya nu sami jiga abdi teu niat teh kur niat teh hungkul teu ngamimitian. Abdi ge niat konten mah ti babareto ieu teh ngan cuman nya eta da dingke-engke wae tungtung nama ayeuna teh karek mulai. Coba lamun ti kamari meureun abdi ngonten teh meureunan ayeuna teh tos aya hasilna meureunan nya matak ayeuna mah kur aya rasa hanjakal we hungkul kunaon teh ti babareto. Jadi ayeuna mah abdi nguatkeun tekad supaya abdi henteu males-malesan bikin kontenna. Matak ayeuna mah naon wae anu dipigawe ku abdi salila eta teu ngarugikeun batur ku abdi teh divideokeun, dikontenkeun terus diupload. Nya sugan we ka payuna mah moal kos kieu wae pasti aya hasilna meureunan. Da akan cenah usaha mah tidak akan mengkhianati hasil. Matak ayeuna mah hayu anu bade niat ngonten ulah niat hungkul hayu urang gerakkeun ti ayeuna abeh enga-enga kepetik hasilna.